Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Kelet ayeuna bagian anuka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga dongeng Ki Agus Jago. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Kelet bagean anu ka genepna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Hampura aki ayeuna arek dumanya deui kasih Jujang di luar, tapi jawab anu jujur. Ari si Jujang di luar teh geus dimarana jeung rek kamarana sabenerna. So geura jawab anu jujur, tong asal-asalan ngajawabna, tong salempang dijamin aman si Jujang di luar aya di dieu mah. Sok jawab nu jujur. Ceki Sudin tarada tandes cumaritana. Abdi tiluan mohon tos muli ti kota ki dupi kituna kumaha geuning bat naroskeun deui kitu aki ka abdi ki. Jang Ajid anu tetep ngajawab tapi teu ngajawab kalayan saujratna anggar ngabohong. Aya gu bandel-bandel teuing mere jawaban teh ngabohong bae jeung ngabohong si Jujang mah. Pira aku aki anu kudu miheulaan nyaritakeun lalampan si Jujang tilu anu sabenerna. Jang Ajid jeung Jang Apud katut si Poleng tembong pating raranjug kaget. Aki Sudin tah nahabet nyarita kitu jiga nu geus nyaho sagarupana non rupa anu geus karandapan ku marehna tiluan. Apud harita geus rek nyarita deui pikeun nyambungan.
ngan kaburu kapiran manten ku Ki Sudinta. Jep jebela ku agi ayeuna urang caritageun kumaha lalampahan si Ujang Tiluan nu sabenerna. Aki nyaho Ujang Tiluan teh lain tas nyaba di kota oge lain tas balik di kota, tapi tas mulang di alam lemes. Aya nu mawa ku makhluk gaib dibawa ku ririwa arwah panazaran anu nelangi lilis. Najen akibat bisa nyaho lantaran mimiti kedatangan Ujang Tiluan ka dieu ku agi geus ka ambe seungit kembang samoja. Tandaning Ujang Tiluan teh geus katerapan ku juri, cek Ki Sudinta bari ungas ingus ungsa angse. Jang Ajid jeung si Poleng tembong silih teuteup, sedengkeun Jang Apud mah anu memang gehgeran langsung bae lumpat kaluareun imah bari nungkup bahamna ku dampaleungeun katuhu. Harita terus lumpat ka pipir imah bari orolo teh utah kabayang deui ku manehna nalika keur dahar di mana Nyi Lilis. Oh, tapi ku abdi mah teu kaambeuna naon ieu teh Ki, cek Jang Ajid. Mun Ki abdi oge sami teu ngambeuna naon ieu teh. Hup tuh da teu kaambeuna naon asli Ki, aya ge kelek abdi anu bau juri Ki. Cek si Poleng ungsa angse kana awakna. Memang ku maranehna mah teu kaambeuna naon. Jang Apud katempo hari tegas norojol deui asup ka jero imah bari meunutkeun panto. Da geus di mana Jang Apud buat ka UO jiga awewe anu ger nyiram geuningan kadengena gua gimana. Aduh sembal Ki Ong ngabayangkeun aduh. Jang Apud meh bae kaceplosan. Jang Poleng oge Jang Ajid sarta Jang Apud nuku agi ke ambe sifatna mungguh gaib moal bisa ke ambe ku jalma sejen iwal di gua agi sorangan. Ujang Tiluan geus ngadahar naon di imah Nyi Lilis. Ujang duaan anu mimiti kabeng bad ku Nyi Lilis teh sawaktu keur ngaronda geus ngadahar naon. Atulang Tiluanana jadi pada ngaharulang waktu ngadenge Ki Sudinta nyarita kitu. Anu bangun sagarupana nyaho kana lalampahan marehna Tiluan sawaktu kasarad ka alam siluman. Tiluanana silih teuteup. Jang Apud kadenge nyarita, oh geuning Aki mah bisa apal euy kana naon anu karadapan ku kuring Tiluan. Mangga tuh ayeuna mah datos pameng ku abdi bade dicarioskeun saujratna ka Aki. Akhirna terakdek we Jang Apud harita ngajelaskeun kajadian nu sabenerna ka Ki Sudinta. Tanpa aya nu dikilungan deui, kabeh dibejer beaskeun timimiti tug nepi kadangat harita. Ki Sudinta tembong ngabandungan kalayan daria. Teu lila kadenge Jang Apud mungkas guaran carita anak bari ditungtungan ku nyarita. Tah janten kitu jujutan salarasa teh Ki, abdi Tiluan rumaos lepat kagoda ku tipu daya makhluk juri Lilis. Duh nyadei bujang-bujang kasep bet ngarandapan bisa katipu ku juri nu ngarupakeun Nyi Lilis. Dah ayeuna agi mun nyaritakeun kahirupan Nyi Lilis mangsa ger hirupna kumaha bae teu pikeun nambahan pangalaman hidup di luar sangkan apal kumaha Nyi Lilis waktu hirupna. Oh mangga tuh Ki, mangga Ki, mangga lajeng Ki, abdi oge pejanten penasaran
kumaha jujutan eta Nyi Lilis teh kawitna nalika nuju hirupna Ki? Kieu Jang Apud, Jang Poleng, oge Jang Ajit. Nyi Lilis teh baheulana alika geur hirup kungsi jadi tukang ngigel jaipongan. Anu ceuk istilahna eta teh disebutna Nyi Ronggeng. Nyi Lilis memang mibanda rupa anu geulis, ngajadikeun loba lalaki anu kapeng peongan kabeng badku dirina. Arek anu lengo, arek anu geus boga pamajikan, arek nu ora kene atawa geus kolot bautan. Pokona mah maranehna bogoheun bisaan ka Nyi Lilis teh. Unggal Nyi Lilis manggung geus pasti we bakal loba lalaki anu paboro-boro hayang naik kana panggung bari nyawer. Tetinggalan bari ngagoda jeung ngarayu Nyi Lilis pikeun dijadikeun pamajikanana. Ari Nyi Lilis pangna nambahan loba nu resep deh sabab make susuk pamikat. Aja supaya leuwih bayu nalika manggung. Tapi manehna mah pangna masang susuk pamikat teh lain ngandung ngarti hayang neangan bijodoeun. Lantaran geus loba geus boga calon. Tapi kitu nate memang kabeungkeut ku hiji pagawean. Ngan jaga di antara jalma-jalma anu resep ka Nyi Lilis teh aya we anu ziri jeung ngewana ka Nyi Lilis. Tur lolobana nu ngewa teh awewe pang-pang nama pamajikan di tiap lalaki anu ngagoda jeung nu resepkeun ka Nyi Lilis. Anggapan para awewe mah nyaeta asa direbut salakina ku Nyi Lilis. Sarta nu ngewa teh ti babaturan sapagaweanna oge aya. Sabab ngaraza kasaingan ku Nyi Lilis. Nu katelahna Nyi Suryadi. Nyi Suryadi kawilang nekat jalmana. Dume awar-awar ngadenge yen Nyi Lilis teh masang susuk pamikat ngajadikeunana bayuk loba nu resep. Tah usababnya yen Nyi Lilis teh masang susuk pamikat. Nyi Suryati oge nurutan masang susuk di hiji dukun sakti anu mere susuk ka Nyi Lilis. Cenah eta susuk pamikat teh lain bae keur mikat nu lalajo nalika keur manggung. Tapi bisa oge keur awet ngora jeung kajayaan. Sabab eta susuk teh mungguh ngagem Aji Batara Karang. Pikeun nu makena moal teu raku pakarang zeget naon bae oge. Tapi keala tunda heula we nyaritana. Ieu akira da capek. Aya nginum heula. Sok Jang ngarinu mula kadinya sok ngarinu. Ceuk Sudin tah eureun heula cumaritana sabab kaburu hayangeun nginum bari nawaran kanu tiluan. Ajid Apud katut si Poleng gancang ngarinum meni ngaleguk jiga anu hanaang. Sanggeus ngarinum kadenge deui Ki Sudin tak nulikeun guaran caritana. Kumaha teruskeun deui ieu hanca caritaan Aki bieu anu kabodong atawa entong. Lamun panasaran gua Aki bakal diteruskeun diguar nepi ka akar-akarna. Tapi mun bosan mah nyanggeus we moal diteruskeun. Kata Mbak kata butamu laku. Cek Sudin teh nu tiluan gancang nembalan me bareng. Lajeng we Ki abdi janten panasaran ieu teh kana guaran Aki puguh ge lajeng Ki. Mun Ki lajengkeun Ki. Ajengkeun Ki. Geuning aya jenengan Nyi Suryati kasabit-sabit Ki. Buah-buah Nyi Suryati jurig hulu teh anu 7 tahun katukang dicerek ku kesepuhan di lembur abdi Ki. Cek si Poleng. Ayeuna ku Agi urang tuluykeun deui guaran riwayat hirupna Nyi Lilis jeung Nyi Suryati. Tah
tisabrak Nyi Suryati masang susuk pamikat. Timbul we persaingan antara Nyi Lilis jeung Nyi Suryati. Unggal aya acara manggung tiap peuting biasana eta acara. Mangka lalaki-lalaki anu resep nyawer tambah loba. Ngan angger Nyi Suryati ngarasa kene eleh zaing ku Nyi Lilis. Ukituna manehna gancang datang deui ka dukun anu memang geus masangkeun eta susuk pamikat ka dirina. Nyi Suryati mentak kaluwihan mujarabna eta susuk ka eta dukun sarta mentak kajelasan naon ruzia pangapesanana eta susuk. Mimiti nama eta dukun teh teu daekeun mere katerangan naon-naon ka Nyi Suryati. Sabab dukun ngarti eta kayan teh munggu ngandung sifat jeung kalemahan masing-masing. Ngan kusabab si dukun disogok ku mahar anu leuwih gede sarta alesanana memang asup akal. Akhirna si dukun betus oge ngabijageun kalemahan susuk pamikat Nyi Lilis. Atuh singkatna carita sanggeus Nyi Suryati mulang deui ka lemburna. Bener we Nyi Suryati karismana beuki tambah ngaronjat mangsa manggung ti batan Nyi Lilis. Loba laki anu masket ka dirina leuwih loba batan ka Nyi Lilis. Dasar sarwana Nyi Lilis oge embung kaelekeun. Ngadonder sarua datang deui ka dukun anu menta ditambahan deui mujarab eta susu. Kitu jeung kitu saingan Nyi Lilis katut Nyi Suryati waktu harita teh. Ngan cilakana Nyi Suryati mah mungguh leuwih nekat jalmana jeung saraka. Teu kuat silih saingan ku cara gawe lemes jeung pamor dina panggung. Akhirna Nyi Suryati nita hiji lalaki anu memang hasil digoda ku manehanana. Nyi Suryati marenta eta lalaki pikeun mateni Nyi Lilis kumaha bae carana. Sabab da geus nyaho ieu kalemahanana. Sarta heuleud sawatara waktu ti harita Nyi Suryati saterusna meunang beja yen Nyi Lilis geus hasil dibinasa ku genep urang jalma titahan lalaki anu keur ngajalin hubungan jeung dirina. Nyi Lilis layona kapanggih dina kayan sirahna mizah tina ragana terus dipijeun ka tengah leuweung kitu daja. Malah menang beja deui Nyi Lilis teh terus marakayangan arwahna neangan jalma nu geus ngabinasa manehanana. Sedengkeun nasib Nyi Suryati sanggeus Nyi Lilis tilar dunia talajakna beuki maceu loba anu runtag rumah tanggana gara-gara manehna. Memang Nyi Suryati teh wanoja keneh sabenerna matur geulis. Wajar mun segloba nu resep teh. Komo sanggeus dipasangan susuk pamikat mah karismana bener-bener hebat daya tarikna. Malah teu kurang anu nyebut julukan Nyi Kelet kaeta dua Nyi Ronggeng. Sabab tina kelet matana pisan loba laki nu kapelet ku Nyi Suryati pun kitu di ku Nyi Lilis. Eta Nyi Suryati jeung Nyi Lilis teh saing dina ngaran Nyi Kelet. Oh janten Nyi Lilis sareng Nyi Suryati teh dijulukan Nyi Kelet kusaha eta ki? Bener maranehna dijulukan Nyi Kelet ku meh unggal jalma. Ku jalma loba ku para warga pilemburanana atawa ku langgananana dina luhur panggung pada nyebut Nyi Kelet ka Nyi Lilis jeung ka Nyi Suryati teh. Terus hari nasib Nyi Suryati kumaha salajengna ki? Jang apud tumanya. Nasib Nyi Suryati anu memang sarakah kabina-bina sarta nyalagunakeun eta susuk antukna timbul mamala. Loba para awewe nu ngewa jeung loba laki nu dendam
alatan diulinkeun perasaan katu cintana. Itu ieu lalaki me kabeh dilayanan. Pokona mah Salome hiji lubang rame-rame. Sokeun aku paribaza cis kacang buncis nyenclek baliung batu azahan. Ih nu geulis kitu gawe diriung kulobaan padang azahan. Tah nepi ka dina hiji waktu Nyi Suryati aya nu arek ngakalakeun, arek dibinasa ku lalaki nu geus nyaho kana kalemahan susuk Nyi Suryati. Ngan untung Nyi Suryati harita masih keneh salamet ditulungan ku dukun sakti anu jadi guruna teh anu geus mere susuk pamikat. Atunya ti harita Nyi Suryati terus dititah tapak ku guruna pikeun neuleuman hiji ilmu nu disebut ilmu Pancasona. Lantaran ilmu Batara Karangna camal, jadi cek Ujang Tiluan mah cenah si Suryati teh geus sirna. Tapi cek Aki Mancan eta teh Nyi Suryati teh hirup keneh, sababna jan paehna dicacak diwalang-walang serta disiksik dikunyit-kunyit oge. Salila Nyi Suryati masih ngagem ajian Pancasona mah nepi ka ira oge bakal hirup deui. Iwal timun nyaho naon pangapesanana eta ilmu gitu dajang. Panjang lebar Kisudin tah mangsa muka riwayat hirupna Nyi Lilis katut Nyi Suryati. Ajid jang Apud katut si Poleng anu ngabandungan kana tiap guaran caritan Kisudin tah. Sakapeung masok bari kumacrek waas ngabayangkeunana kumaha pikakatireun hirup Nyi Lilis jeung lalampahan hirupna Nyi Suryati anu saraka. Oh, nah urang mana Nyi Lilis teh atuh aslina ki nyaan meuni pikakatireun kitu hirup Nyi Lilis mah nya. Terus hari Nyi Suryati ayeuna di mana atuh lamun hirup keneh ki? Dasalna mah maena teh cicing tumatap di lembur kuring nya salembur. Nyi Lilis jeung Nyi Suryati teh asal nama sarua urang dieu pituin jang Poleng. Nyi Suryati mah anakna Kang Dadang Sumpena almarhum urut lurah di ieu lembur. Sedengkeun Nyi Lilis anakna Aki Uho almarhum gitu tajang. Leuwihna teh eta Nyi Suryati pernah diusir di ieu kampung lantaran kepergok keur lacur jeung lalaki nu geus boga pamajikan. Jadi we diusir meureun pindah ka lembur si Sujang. Oh, baru Nyi Suryati jeung Nyi Lilis teh aslina urang dieu pituin kinya. Cek si Poleng ngajenghok. Paingan atuh Kisudin tabat apal kana lalakon hirup Nyi Lilis jeung Nyi Suryati. Da geuning kungsi salembur. Aduh, gawat ki, cek si Ajid. Nah mage jeung gawat jang aya naon? Oh, gawatna teh pami Nyi Lilis jeung Nyi Suryati leres urang dieu pituin. Sieun ngarah we ka abdi tiluan keki. Bogana di gua lalampahan hirupna ku Aki ka abdi tiluan. Cek si Ajid deui. Oh, gitu. Har, Aki mana kalaka suri geuning cukup ku kitu ki. Jang Ajid, jang Apud, tenang. Memangnya ririwa Nyi Lilis bisa jadi bakal terus datang ngeganggu ka Ujang Tiluan. Lantaran Ujang Tiluan mah masih dicirian geus seungitna kembang Kamboja. Tapi sabalikna ari diriwayatkeun lalakon hirupna ku Aki mah yakin moal naon manehna teh. Pun kitu deui Nyi Suryati moal naon. Aduh, kitunya ki kumaha supaya kuring Tiluan bisa bebas deui tina eta kayan ki? Si Poleng milu mairan. Gampang. Carana mah daya deui
aki kudu ngambat nyililis geuzan datang ka dia langsung pikeun ngobrol jeung Agi secara hade-hade supaya nyabut deui ciri anu ngancik di diri Ujang Tiluan. Tong zieun manehna moal naon-naon engke mun datang satu tas diambat ku Aki moal matak ngahakan. Aduh nuhun pisan atuh Ki satacana oge ari kitu mah nanging nah teu aya deui cara nu sanesna deui kitu Ki, cara mersihan badan kuring Tiluan tina bau kembang eta nyaan kuring mah kapok pisan panggih jeung nyililis teh sieun dibere deui daging bagong jeung orai hejo Ki. Cek Jang Ajid bari ngabiri gidik. Ai tenang jeung Agi oge dong zalempang sebab Aki nu bakal tanggung jawab di siana naon mah. Untung Ujang Tiluan teh dikersakeun bet unggah ka imah Aki. Coba mun teu pasti unggal penting teh Ujang Tiluan bakal dikeukepan ku arwah marakayangan Nyililis. Ajid jeung dua sobatna tembong silih teuteub serta silih pentaan bong bolongan. Tapi Tiluanna akhirna jadi pada sapuk pikeun nurut kana cara Ki Sudin teh. Ki abdi Tiluan teh parantos baradame dembe tur dina pada kasapukan saja nurutkeun kana cara Aki we mersihan badan abdi Tiluan tina gangguan makhluk gaib ge. Nya syukur atuh ari hidup Tiluan aya dina pada kasapukan mah sok geura siap-siap atunya Aki ayeuna arek nyokot parupuyan heula. Ujang Tiluan nu mawa samak tilam gerdiuk ayu dudurkeun Agi. Oh mohon mangga Ki mangga. Gancangna carita sanggeus yakin mah pamaksudanana bakal hasil turu kabeh aya dina pada kasapukan. Aki Sudinta terus kaluar teh jero imahna bari jeung mekal menyan katut parupuyan. Sedangkan si Aji tembong ngelek samak sahelai dituturkeun kuda sobatna anu lalempang tukangan. Reg teu lila opatanna terus areureun lengkahna ngarandeg lebah tempat anu suni jeung poek nu aya di tukangan imahna Ki Sudinta. Dina jarak 500 teupa anggangna ti imah Ki Sudinta teh. Iya di dieu Ki amparkeun Ki. Cek Jang Ajid bari gancang rek ngamparkeun samak nu salai. Sok di dinya tajang amparkeun. Temal Ki Sudinta. Geus kitu mah opatanna terus gugek dariuk dina amparan samak sahelai. Ki Sudinta diuk panghareupna. Ret ngareret kanu Tiluan laju pok nyarita mepeujehan. Omajang Ujang Tiluan sing pancek ulah aya nu malaweung biji karanjingan kula lembut anu ngageugeut di ieu tempat sabab bahaya balukarna mun nepi ka kitu sarta umat nalika Agi keur barang gawe Ujang Tiluan ulah aya nu wani cumarita kade dengekeun omongan Aki. Karek ge parat Ki Sudinta nyarita kitu no atuh ari ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.